اللهم اشهد ان لا قوه الحسنه يتجاوز الله من كانوا محسنين وزد في سنه وان كانوا محسنين فتدعو برحمتك اللهم اعطنا من كل هدي اللهم قنعنا ما رزقتنا وحبنا تنعمك ولا تحوجنا الى من يا محمد وبكأسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا ولا تقوى ولذكر ان الله رب جنبنا وما نعوذ بالله الا انت السميع العليم ربنا آتنا في العالم والآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسرار الفاتحة آمين 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 دعوة إلى الله Baik di sini
Panuana Siddhi Amko Katilu Siddhi Sahara Kamat Siddhi Sofiya Dima Siddhi Mahemuna Bhagavana Siddhi Rama Adujuna Siddhi Tur Padalapan Siddhi Kasalapan duai Aribaman panjang nabi Anomo minaya doa Sayyidina Hamzah Panduwa Sayyidina Ahmad Ibu susu panjang nabi Tajum lana doa Nabi Yunus Zakaria Nabi Yahya Nabi Musa Nabi Muhammad alaihi salam Jibril Mikail Israfil Israil Rabbil Hakim Malik Ridwan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur ayu selalu senantiasa orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugi salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan teu bosen-bosen urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ngaji na urang diberi kemudahan kagampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana balagna ayeuna dina surat Al-Waqiah ngawitan dina ayat anu ka-8. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im.
Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillah urang tadi parantos ngaosa sarangan surat Al-Waqiah ayat 8 sampai ke ayat 12. Mangga ayeuna urang tingali hurufna hiji-hiji, panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shod mabeda sarang sin. Faas ulah faas. Lamun faas eta sin. Tapi lamun faas eta shod. Faas ha mun urang balang aja sok alif b t s jim ha ieu mah jabar ha. Fa dua harakat mad tabai mad asli fa ashabul alif lam qamariyah fa ashabul maimanati lamun aya pae atawa wau pae terus atacan apa ta eta ulah dipanjangkeun eta mah lain madlin ya. Contohna dina Al-Fatihah Maliki yaumiddin eta yaum di dinya daya mad lain mad lain ulah dibaca lagi yo Maliki yaumiddin salah eta ya. Jadi mad lain mah terjadina di ujung kalimat di tengah mad daya. Jika ieu maimanati biasa bae ulah maimanati ulah sademe aya pae gitu kudu dipanjangkeun henteu mun ieu mah nya satacan ieu na eta kasroh jr karak dipanjangkeun karena mad asli atau mad tabi'i. Fa ashabul maimanati dilurna aya tandalam alif artina lal waqtu daya waqf di dinya makana lanjut bae macana. Fa ashabul maimanati ma mimna yalipan terus karepna yalipan deui eta ngaranna mad jaizmun fasil ma ashamad asli dua harakat ashabul sarwa al-qamariyah ma ashabul maimanah lamun teh marbuto diwakofkeun atawa eureun di dinya maka bunyinya siga huruf ha ulah ma ashabul maimanat bukan maimanat tapi maimanah terus wa ulan mohon pondok tong dipanjang-panjang ulah kieu ulama ashabul maimanah ulah ya soalna taman nunatu teh alif pantena naonan ulah dipanjang-panjangkeun biasana urang mah nya atau budak leutik nu ngaji teh ya biasana ujungna padahal teu aya mad sok panjang-panjangkeun kangeunahan teh ya. Nah lamun teh naonan ulah dipanjangkeun maimanah ulah maimanah. Terus wa ashad dai bae wa ashamad asli dai bae wa ashabul al-qamari dai mashin mashin wa ashabul mash'amati sarua dilurna lal waqtu mash'amati ma sarua man jaiz munfasil
ma ashod sarua ma asha sarua mad asli dua harakat ma ashabul sarua al qamariyah mash shin gede mash amah sarua ulah dipanjangkeun ulah mash amah terus was ta eta ma alifna alif lam asyamsiyah wasa sarua mad asli dua harakat wasabiqu sarua mad asli dua harakat wasabiqunas alif lam samsiyah alif lam asyamsiyah sa sarua mad asli bikun mad arid lis sukun santos man teu ngarepan hamzatu aya di hareupna dina eta kalimat kene eta ngaranna mad wajib mod ikal alif lam qamariyah muqar ra'natu ayat tasdidan satacan apa tafhim ngaranna tebel bacana muqarrabun mad arid lis sukun fi mad asli sarwa dua harakat jan gunakeun janna mad asli db sarua jannatin alif lam asyamsiyah jannatin gunah naim ain fi jannatin naim mad arid lis sukun bisa dua bisa opat atau genep harakat ta eta tadi hurufna makhrajna tajwidna panjang pondokna ayeuna urang kana artina kana isi kandungan kana tafsiranana fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wallahu alamu bimurad bidzalik minggu kamari urang tos terang bahwa engke dina poe kiamat jelma eta wa kuntum azwajang salasah bakal terbagi menjadi 3 golongan ya. Jadi engke dina poe kiamat jelma-jelma eta bakal kabagi 3 golongan dina ieu surat Waqiah. Mana nu hiji-hijina fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah nyaeta nya golongan nu hiji teh nyaeta golongan jalma anu kanan jalma golongan anu bahagia hiji golongan kanan nyaeta golongan anu bahagia fahlul jannati alladzina yutuna kitabahum biyaminihim syai'un hum fi halihim fahum fi ghayati husnil hali fil karamati wassurur. Nah nyaeta tegasna mah ari ahli surga teh nyaeta jalma-jalma anu dibikeun kitabna kana leungeun kanana golongan kahiji jalma golongan anu kitabna dibikeun kanu kanan jadi nandakeun lamun engke kitabna dibikeun kanu leungeun kanan berarti jalma eta termasuk golongan anu bahagia. Nah, nandakeun bahwa urang teh lamun barang bikeun, lamun narima eta kudu pake leungeun kanan. Anak urang biasakeun tah lamun barang bere ulah nih ulah pake tangan kiri. Engke anak kabiasaan eta. Lamun urang kumaha rasana hayang ngasaan dibere ku leungeun kiri, nah urang bae kuari jajal nitah babaturan, coba pangbikeunkeun ieu korek ku leungeun kiri, tak kumaha teh urang. Jawab ku masing-masing bae tah mah. Hate masing-masing
kumaha perasaan orang lamun dibere ku batur ku leungeun kiri atawa urang mere ka batur babaturan urang narimana ku leungeun kirina. Jawab eta mah ku hate masing-masing tah mah nya itu makana di dieu dibejakeun lamun dibikeun kitabna kanu leungeun kanan berarti termasuk golongan orang anu bakal bahagia. Tegas dasnya nyata perkara lamun anu dina tingkahna perkara dina tingkahna eta si golongan tadi teh eta dina kaayaan anu bagus makana dibikin kanu kanan eta kaayaan bagus makana lamun kolot baheula mah jangan tangan itu tangan bagus dari mana tangan bagus lain baheula teh nya budak leutik karena kan emang kanan eta bagus di dia oge tuh nya fi goyati husnil hali nandakeun tingkah anu bagus lamun urang greget makana jelema biasana kutungan kiri sabot disebodo mana kan nah lamun leungeun kanan mah urang nah beda deui lamun kanu saluhureun mah kedua belahna tapi na leungeunna anu kanan nu di luhur atau dua belah kieu nah lamun sabelah berarti kanan karena nandakeun eta tingkah anu bagus. Bil karomati wasurur golongan kanan tadi teh aya dina kamulyaan jeung kabungahan. Engke berarti lamun urang dina poe kiamat kitab urang dibikeun kana sebelah kanan berarti nandakeun urang bakal mulia, urang bakal bahagia engke jangga di dituna. Nah eta golongan anu ka hiji. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah jeung nu kadua golongan anu kiri anu termasuk golongan anu bakal cilaka. Jadi lamun kitabna dibikeun engke kanu leungeun nu kiri nandakeun bahwa eta jalma bakal cilaka asup kana neraka wa ahlun nari alladzina yu'tuna kitabahum bishimalihim ay syai'un hum fi halim fahum fi ghayati su'il hali wa hum fil hawani wal azabi. Tegas namanya ari ahli neraka mah jalma anu bakal cilaka anu pasina bakal asup ka neraka jalma-jalma anu dibikeun kitabna kana leungeun kiri. Nah, lamun kitab geus dibikeun kana tangan kiri, wa tunandakeun eta jalma bakal cilaka. Nah, tegasna lamun aya perkara tah dibikeun dina sebelah kiri, komo kitabna dibikeun kana sebelah kiri, tingkahna teh berarti eta aya dina tingkah dina hal dina kaayaan anu goreng fi ghayati su'il hali. Nah dina tingkah kaayaan anu goreng makana lamun urang dibere ku leungeun kiri biasana sok rada kasinggung na jero hate. Nah biasana hitungan eta mah jawabna ku masing-masing hate bae atau orang tadi teh ya balik deui nya kana di dieu fi ghayati su'il hali wa hum fil hawani wal adabi jeung si eta golongan teh dina kaayaan susah rupa lalieur lalanjung jeung disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquna sabiqun dengan ukatilunya eta jelma-jelma golongan anu pertama asup Islam yang pertama bakal asup kana surga ay wasabiquna alladzina la hisab alaihim hum alladzina ishtaharat ahwaluhum wa urifat mahasinuhum fahum yasbiqunal haqqa ilal jannati min ghairi hisabin fasabiquna ilal khairati fid dunya hum asabiquna ilal jannati fil uqba. Nya tagas namanya eta jalma-jalma anu ti heula
anu teu dihisab ku Allah, jalma-jalma anu tos masyhur pagaweanana tingkahna anu kurang sok kadenge dina sejarah, maca dina sejarah, jalma-jalma anu hararade, jalma-jalma anu iman, jalma-jalma anu nurut ka Rasul, para sahabat, jeung wa uripat mahasinuhum jeung dikanyahukeun deui kahadeanana. Maka eta golongan jalma anu tadi teh anu hararade eta mah nya diciptakeun ti heula satacan urang asup ka surga nage ti heula deui atuh satacan urang nya henteu dihisab. Pasabiquna ilal khairati fid dunya anu teh heula ilu kana kabagusan di dunya nya anu satacan urang bae ditu ta eta oge ti heula ilal jannati fil uqba asup ka surgana engke di akhirat. Jadi urang ulah iri nya kana tartib batu mah diciptakeun beh ditu atuh urang matuk ware atuh wajar bae batur ti heula jalita ti heula asup Islam ti heula gawe bagusna ti heula mana panglobana atuh urang mah atuh rada beh di atuh wajar beh sih jiga urang ngantri ngan ulah kapandarian mah ayo teh kapandarian ya asal asup bae lah nya daripada kapandarian urang teu asup sama sekali mah nya kan ada umat Rasul mah tadi teh ya nya sanajan urang cenah basuh asap surga enggak ditolongan ku Rasul atuh beh ditu ge saru ditolongan ku Rasul urang mah biasa bae bu titik nah gitu kada rumaos bae urang mah nya ulaikal muqarrabun jalma-jalma golongan anu teh heula asup kana Islam muqarrabun ilallahi ta'ala eta pada deket ka Allah wajarnya deket kene ge atuh rasulna aya kene sahabat aya kene atuh kana mukjizat rada deket kene nya makana atuh wajar dara deket ka Allah urang ge atuh lamun kira-kira memang urang asup kana golongan ieu anu ibadah ka Allah atuh urang ge bakal asup kana surga fi jannatin naim ta golongan anu ti heula mah anu muqarrabun nu deukeut ka Allah eta dina surga anu pinuh ku kanikmatan fi a'la illiyin falahum qarbun indallahi kama yakunu li julasail muluk fahum la yakunu biadim syughlun wala yuradu alaihim amrun fayaltazuna bil qurbi wa yatana'imuna bir rahati bi khilafi qurbil malaikati alladzi hum lil ishghal fa huwa qurbul khawas indal maliki fahum laisu fi na'imin wa in kanu fi ladzatin azima wa la yazaluna khaifina qaimina bi babillahi yuradu alaihimul amru wa la yartafiu anhum taklif nya jadi anu teh heula mah asup kana surgana eta aya dina surga anu pangluhurna maka eta jelma golongan nu tadi eta deukeut ka Allah karena memang surga anu pangluhurna atuh lebih deukeut meureun ka Allah gitu terus nadai saperti kaayaan kira-kirana jadi tamuna diuk diantara urang lamun namu ka hiji raja kira-kira lamun urang jadi tamu eta bedanya nya urang moal sibuk urang moal kukumbah piring urang namu contohna ka imah hiji imah kira-kira urang didinya senangna bari gawe atau urang teu bari gawe ge urang bakal senang beda jeung malaikat tuh di dieu cenah ge nya lamun urang jadi tamu mah eta nikmatna teh urangnya urang henteu sibuk nya laju urang deui henteu kena parentah panalanjung urangnya najan kira-kira urang jadi tamu contohna tapi di parentahan bae dititahan panalanjung bener teu aya teh urang jadi tamu bebas silahkan makan yang anda mau silahkan duduk dimanapun yang mau silahkan dek nono bebas tapi beda tiga pembantu cicing di hiji imah mewah sababe kan di imah mewah tapi nak kapan lieur dititahan bae ku majikan kumbah piring ngepel tah eta bedana model kitu anu kenikmatan anu engkena anu aya di surga mah urang teu sibuk beda jeung kesibukan atawa jeung kamulyaanna
malaikat beda di gitu bi khilafi qurbil malaika beda jeung deketna malaikat nya ari malaikat mah deketna nya alladzihum lil isghal malaikat mah deket jadi deket ku sibuk bener teh jika tadi teh perumpamana urang cicing di mah gedong urang mah di dinya jadi tamu pinuh ku kanikmatan terus dadai leungeun urang teu sibuk urang dititah silahkan duduk di mana saja henteu gawe nya kan teu kudu tah titah teman sedep urang cicing di hiji imah mewah ge ari bakalan ditutah-titah malah lanjut karena ngeunah-ngeunah sare cuci piring waduh kemana lanjut contohna nah beda jeung malaikat mah deketna atuh deket karena memang sibuk hum lil isghal sibuk manusia mah bahum atuh qarbul khawas sama khusus malaikat nya indah maliki pahum laisu fi naimin malaikat mah atuh eta mah dina kanikmatan wa in kanu fi ladatin adi masanajan nya malaikat eta memang aya dina kaenakan kalezatan anu bude tapi wala yazaluna qaimin abi babillah tapi kan malaikat teureun nya dan sieun kudu tetep ngalaksanakeun perintah Allah terus nadi atuh kudu siap perintah tadi teh ya nya diibaratkeun lah gampangna siga kitu nya seperti nu deukeut ka gubernur anu jadi ajudan ya najan jadi ajudan ge eta tempona urang ngeunah ih geus sare-sare jam 3 peuting aya tamu mah bangun ngeunah sare ngeunah amat deukeut ajudan ngeunah amat deukeut presiden ih cek urang sing horeng ngeunah sare udang-udang aya masalah anu demo aduh tah jiga kitu tapi ari tamu mah pan undangan ka istana presiden bebas. Nah, ibarat gitulah. Jadi malaikat oge model gitu deket ke Allah tapi sibuk teureun-eureun karena sieun jeung deui kudu ngalaksanakeun perintah Allah terusna deui perintahna eta teu bisa ditolak nya wala yartapi anu mutaklifu jeung deui perintah eta moal bisa ngangkat derajat malaikat sakitu-kitu bae tiga ajudan atau dititah ka ditu jadi ajudan bae gitu ajudan teu jadi gubernur jadi novel. Nah, contohnya siga gitu. Jadi etalahnya isi kandungan ayat anu teu kurang dibaca tadi fi jannatin. Nah, anu saterasna ke sullatun minal awalin mudah-mudahan orang panjang umur dina minggu pagi. Mudah-mudahan manfaatna bila kata-kata nu salah dikeun di mesin maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'ala dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namun dibayut yang benar-benar jelas sampai berapa jelas pasti serbisan nanyonkeun punten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fadl. Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaqu 'ala dzanbi wa la yaqbalu dhra. Aya wal mutakabbiru. Teraskan karena carasan Kangjeng Rasulullah bahwa seorang Kangjeng Rasulullah 10 golongan manusia umat Kangjeng Rasulullah wal yasukun ka surga kecuali tomat. Di antarana manutul akhirna Kangjeng Rasulullah ditaros. Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manutul. Yak menaros manutul hari mutul dia naon Kangjeng. Maka cekang Kangjeng Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam allati la yaqwa an dzanbi.
Ngaran udul teh manusia anu teu pernah ngahampura karena kesalahan orang lain. Nah ieu hese. Atuh maksudna kan kieu. Batur salah ka urang. Laju urang itu minta hampura ka urang. Tukang gua ya orang. Maaf ngahampura ka sia teu hayang. Ya. Sanajan ahli ibadah ka Allah, ahli tahajud, ahli duha jeung sajabana andai kata batur minta hampura ka urang. Kari-kari kurang jadi hampura. Apruk-apruk kan hayang ka surga moal diasupkeun ka surga Allah moal. Insyaallah ya khawatir narajang ka urang. Atau kok mah sampikeun kieu mah sampikeun geus kitu ya. Ya Allah. Hadir ya ke urang. Berarti kan intina mutuskeun tadi silaturahmi. Sanajan ahli ibadah ka Allah muludan hari jeung dulur jeung batur. Pemana? Atuh mau diasupkeun lah ka surga. Boro-boro meunang saperti Kangjeng Rasul ge mah. Moal. Ya Allah, ya kan khawatir ka urang. Wala yaqbalul udra. Saterusna salian daripada jalma teu ngampura karena kesalahan orang lain. Wala yaqbalul udra laju teu narima urang teh bahwa ngabogaan sifat takabur. Ieu yang nasa tah, urang teu narima bahwa urang teh ngabogaan sifat takabur. Cirina indah syar'i mah kieu ngaran takabur. Teu nyaho salat heneng dan nanyakeun. Henteu naon teu ngarasa bener. Oh, tan urang. Akidah nu 50 teu nyaho umpamana ieu atuh adem bae nanyakeun tilok man tilok eta kan takabur nu kitu. Ataupun namun dina urang umpamana Jumaah we Jumaah teu nyaho rukun naon ngaranna rukun khotbah. Iya, atuh geus api-apian nanya we padahal barang ditanya mesti nyaho. Urang nanyakeun teu ngahanan eta takabur ngaranna. Atau menikene orang bodo alewoh kolot bageulama artina lamun urang teh nyaho mending tanyakeun lah aing umpamana di pangajian aing isin aing nek ngelesan batas asar umpamana nangguan sampai ke maghrib aya nu kitu doang jarang moal aya meureun isin aing makeun lagi yo padahal eta kan perkara wajib hukumna. Masya Allah ibarat dunia mah kieu urang geus mah jadi jalma butuh dahar hayang ieu itu hayang niat henteu ngahenen menangguan merah umpamana atuh kan takabur tah sate ieu dahar hayang naon hayang ieu Masya Allah iya mentak takabur eta cek menurut syarah gitulah jadi jalma bodoh tapi teu ngarasa bodoh di antarana nyaurkeun salat ngahenen bae nanyakeun henteu kadua syarat salat umpamana nyaho henteu nanyakeun henteu akidah nu 50 berikut jeung dalil-dalilna umpamana teu nyaho ngahenen bae umpamana sampikeun ka maot teu nyaho kanu tadi kapabil jahli isman cukup urang doraka mah teu nyaho karena nu tadi bege cukup itena aing mah ahli zikir sanajan zikir sareng kali zikir atau zikir mapan sunnah ataupun ahli istighosah lamun bahasa kuarina sanajan ataupun eta mabab sunnah ari nu sunnah kurang sok digerakeun ari nu wajib dibandari maka cek menurut Imam Ibnu Hajar haram hukumna urang ngalakeun sunnah mandarikeun wajib lain teh beunang atuh lain maka ieu cek Kangjeng Rasulullah wala yaqbalu udra moal jadi jalma anu henteu narima karena sifat takabur karena jan hayang diasupkeun mohon matangga atuh mohon masyaallah ieu hartena ka urang meureun ieu urang narajang ka urang mantak ai padilah mah kurang sok diudagan bae
Lamun bahasa dunia mau untung mah kurang sok diudagan teh ari dagang modal teh bog. Atuh ti mana menang untung jeung modal lagi teu boga. Sedangkan modal eta lamun secara hukum syara mah fardu ain bulan. Kesabak da fardu ain kakara. Ada fardu kifayah berikut sunnah usece. Tuh. Jadi isina bisa narajang baik ka urang. Atau orang umpamana boga murid mah boga jamaah andai kata teu dipagahan ku guruna. Awas jaga bakal nuntut ai kuari mah meureun. Teu naon najan teu dipagahan rukun wudu jeung akidah 50 atuh teu naon kuari mah tenang bae tapi jaga mah sang murid bakal nuntut ka Allah terdina ayat nangke Rabbana inna ata'na sadatana wa kaburana fa'dhurna sabila. Eta tuntutan seorang murid kan jadi guru Gusti kami mah ka waktu di dunia teu pernah dipagahan rukun wudu jeung sajabana atau kami mah nurut bae ka guru-guru kami sugan kami mah teu sasar orang sina mah fa'dhurna sabila orang kami disusur disasarkeun ku guru-guru kami. Akhirnya sebab itu kami nembleukeun kesalahan kami karena guru-guru kami Masya Allah dina harti lain teu beunang. Yung silakan mana-mana ge ngan fardu ain mah wajib hukumna kudu dipagakeun. Itu urang teh umpamana cek hiji murid pernah kami karena waktu di dunia nanya, ieu mah guru kami asal ditanya PR atau tinyaho cenah kami cak kitu. Awas. Ya Allah, ahadnya. Dunia aya baru udronya. Pada waktu ya awak siap polongo maksudnya makadinya orang kudu nampi ya kudu nampi yang meureun narajang ka urang meureun gitunya. Wakilali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janim nu saterusna sor Kangjeng jadi Kangjeng Rasulullah ditaros deui majanim. Kila li Rasulullah majanim. Kangjeng Rasulullah ditanya masalah urusan janim. Kangjeng Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam alladzi urida min az-zina yakni anak anu dilahirkeun luar daripada nikah. Anak anu dilahirkeun luar daripada nikah mulia Allah. Intinya wali qaumin man laisa lahu lantaran urusan bab surga mah teu nageh henteu nampi kanu arah itu. Hilang. Kumaha lamun turunanna lamun teu dasarna blok wae. Hilang mantaba maksudna kecuali lamun tobat aya tobat mah insyaallah bakal diasupkeun ka surga ku Gusti Allah. Oh, dasarna tobat gitu nu mana-mana ge. Ari anak nawa anu ade. Benak dina ge. Kan lamun dina masa nikah. Diteliti. Timur. Jadi nikah ke anak dina eta lamun boga anak awak awak. Keluar dari panikah. Pas ngandung ditikahkeun. Kita dimulai nikah eta perhitungkeun aya kita 6 bulan kana ngalahirkeun. Lamun 6 bulan kana ngalahirkeun menang 6 bulan lebih ku sapoe atau 2 poe. Tapi naon eta ngawalian bapana. Sanajan duluan nikah tadina. Lamun memeh 6 bulan ngalahirkeun, 5 bulan ngalahirkeun menang pas nikah, menang 5 bulan ngalahirkeun, sama kudu wali haki. Ya. Dari kumaha ashab. Kudu sembarang anu matak. Hati kan gua nikah. Oh, panai kudunya kudu ieu. Ditanya heula. Kudunya ditanya lah, salah balas ya kan. Ya Allah. Oh ya, awaya kudu alat akori ati tori ay alau. Jadi artinya harus urusan bab asana mah atau bab kewajiban. Pamor lamun umpamana henteu sampai umpamana henteu ditikahkeun atuh ngagedean doraka sa. Kan gitu kan? Sanajan ditikahkeun namun tikahkeun ku bapak sama apa jeneng incu anak leuteun. Dek secara hakikiahna
Semoga bapak kan kasar. Wa yaqudu ala qari'ati tariqi ay a'nahu fayuktabun nasu wa ghadrumun. Atawa manusia anu sok nongkrong di pinggir jalan. Mun urang tah sok nongkrong di pinggir jalan bari jeung ngopi lamun bahasa kuari mah. Ngopi bela pinggir jalan. Sehingga begitu yang lewat fayuktabun nasu. Jadi akhirnya pan diomongkeun dosa teh nongkrong di dieu wae. Atawa henteu kitu mah nu lewat atawa kieu begitu teh urang keur nongkrong di pinggir jalan keur ngopi pamana awalna mah teh obrolan barang deuk umpamana aya nu lewat mulai tah ngomong keset tah jeung anu berarti ngomongkeun kan lewat sedangkan setiap ngomongkeun teh kan durhaka tah. Jadi perbandingan dosana jalma anu sok ngomongkeun teh ya ceuk ulama 33 kali cenah sakali ngomongkeun dosana 3 kali 33 kali cenah nu sok ngaromongkeun terus urang teh mendingan eta ulah ya Allah dekasar nang menah. Allah. Dengo nantakan fitnah ngaranna aseunya. Sedengkeun umpamana urang pamana ya, pamana. Da umpamana urang loba amal sakumaha hebatna loba amal. Lamun tacan mentah hampura ka jalma anu pernah urang diomongkeun amal kabagusan urang teh bakal ditukerkeun jeung jalma anu pernah urang diomongkeun. Ya Allah. Mangkaning pangeunahun eta lamun geus ngomongkeun masyaallah. Ngeunaheun geunah belah alabatan daging kotok. Kan urang kan teu karasa, kumaha cek urang teh jaing nek mentah hampura isina asana yang bakal lah dicabok ya lah ngomong ngaku tadi terus ngomong songgo ke akhirna kang jeung Rasulullah beureun karunyaeun ka urang mentar lah munajat ka Gusti Allah jeung urang jeung umatna maka kiparat gibah teh ya kiparat gibah ngan mun bisa mah ulah nah mun bisa mah kumaha carana ngiparatan hartina jeung tabungan urang bisi menta jalma anu pernah urang diomongkeun jaga di akhirat bisi menta persiapkeun urang dikuari ku cara istighfarna anu mana astagfirullahaladzim li walahu eta ka jalma anu pernah urang diomong sabarakali urang ngomongkeun sabarakali atau lebih bagus sama gitu atau bagus sama gitu urang untuk orang teh mah kieu aing masrakeun beunteuk teh dicabok kana seporo sia kumaha menjadi hampura pancing urang tos mentah hampur sedengkeun cek tadi jalma anu mentah hampura kari-kari tadi hampur moal diasupkeun ka surga ku Allah ya Allah iya iya hese maksudna ieu bener kalakuan urang hayang bae banget kan ngomongkeun masyaallah aya bet ya jalan aya we wal aku masyhurun adabitul uquqi wa ayasduru anil waladi ma yutaati walidani aw ahadi ma bihi ida'u laisa bi ilahaini fil urfi. Nomor saterusna manusia anu moal diasupkeun ka surga ku Gusti Allah tekang jeung Rasul yani wal aqu masyhurun. Anak anu doraka kanu jadi indung jeung bapakna. Sanajan ahli ibadah ka Allah. Nah, ahli tahajud jeung sajabahna doraka kanu jadi indung jeung bapakna moal diasupkeun ka surga ku Gusti Allah. Contoh doraka teh kieu. Lamun bahasa urang teh mun diomongan teh merlang ka kolot, merlang we. Nanggah katakan doraka. Meureun eta kalakuan urang meureun keur budak teh. Asal diomongan ngomong bae bapak ieu. Masyaallah, meureun ge adang ka urang.
atawa henteu kitu mamangkaning tu orang teh bapak aing geus sae. Indung aing geus sae kumaha eta? Boga ditinggal. Ieu sawah meureun, kebon meureun ataupun imah sawah teu boga pan indung urang pamana pakai teu boga nganinggalan imah kari-kari imahna ditinggal kolot urang dipake nama sia nah eta sarua neraka. Allah dikirim ku malaikat ieu dikirim anak sia ieu masyaallah ieu nya mantap cek ulama bahkan cek kami jeung Rasulullah man atahullah malan wa lam yuti haqqa walidihi illa ahbatullah malu. Setiap manusia anak anu diberi harta ku kolotna nu ieu mun leuweung teh masakian anu ieu pamakna dibere kari-kari henteu nyumponan kana hak-hak kolot urang. Aturan dikorbanan henteu, aturan dimunggah hajikeun henteu, diumrohkeun henteu. Kari-kari umpamana harta bandana dipake maksiat teh hasilna awas sakum ahli ibadah wa Allah bakal dilebur tah amal kabagusanana naudzubillah summa naudzubillah. Mangkadingkan hese padahal boga kolot ditinggalkeun. Lamun nekol mah kadang-kadang sok pahirihir terus dia nunggu dia jadi aman. Artinya giliran ngahol hayang pangleutik. Masyaallah. Ngano itu ukur bil wa ayusira final waladi. Kan anu dimaksud pelanggaran artinya anak udah dorakat ya biasana sok kaluar tina anak anu ngajarikeun kana dua kolotna. Atawa karena salah sahiji ataupun indung ataupun tak apa ida oleh sabi ilaha bil urfi bilhaini bilhaini ya ida oleh sabil hayini bil urfi jadi nganyarikeun anak lain agak gampang dina masalah urusan bab adat kebiasaan itu umpamana ieu mah perkara anu teu diharamkeun wa ilam yakun mahraman sanajan memang perkara anu teu diharamkeun contohna law fa'alahu ma'al ghairi kayal ko payak to bi wajihi model kieu contohna orang keur gawe meureun keur bisnis meureun teh keur gawe lah jeung nu sejen bareng keur gawe jol ge kolot urang neangkeun lah ka urang begitu neangkeun payak to bi wajihi eta beungeut kerung. Kamu cek hati orang teh ieu nanda kalau kukurunungan ka dieu. Cek hati urang teh ya. Padahal kolot mah sanajan umpamana ngomong kitu urang dina jero hati geus karasaeun sabenerna mah ku kolot mah. Ku cara kumaha dina beungeutna geus kadeuleueun ieu anak aing kieu amat barang aing datang. Asal ngomong kieu geureup ieu. Sakumaha hebatna keur usah pungkat bener. Rungkat berungkat, masyaallah. Bentar kolot mah awas mah. Terkena ngomong sembarangan, terkena asal banget robah bae. Geus, tekolot teh isi itu rumah sasia bisa kitu ge benang aing. Asal geus ngomong kitu beta kolot dina jero hatena, keuleukeun anak anu sakitu dibere anugerah ku Allah bakal rungkat dina kasabna. Meureun ieu narajang ka urang. Urang baheula mah keur anu kunaon ya aing marang ku ari kieu. Meureun aya dosa ka kolot terkait dengan kekerasan. Aw yaqdum alaihi fil mala atau kumaha lamun kieu? Teu be, urang rek jalan-jalan lamun kuari mah jarah meureun. Jarah sementara umpamana mobilna geus pinu. Tak kolot hayang ilu, tah eta kolot diilukeun teu urang. Yang jarang meureun. Paling ngomong ki hampura mah ieu mobil geus pinu. Tak andai kata orang pamana ngaheulakeun anu sejen ketimbang kolot pamana dipanderikeun awas eta ge sarua doranga kanu jadi hitung jeung ari batur diheulakeun ari kolot dipanderik ataupun kieu contona nek ibadah ka Allah. Ngariung bahasa kuari. Ari jeung batur disampeurang ari kolot hayang tadi
awas cek kolot teh ieu puas ka bina-bina ieu anak aing. Atau padahal mah dia menang tutupan menang aing ngadoakeun. Asal ngomong kitu betah dina jorhatana kolot deulekeun. Anak sakumaha hebat mah bakal rungkad di dosana. Ataupun namun bisnis tadina lancar punaon ieu rada mandek meureun. Kadang-kadang sok nyinggung kana perasaan kolot urang. Masyaallah. Mohon ceritanya kurang Amerika anak gitu. Kebal kayak gitu ya. Ya anak karek minta buana baru tengah rasa. Rasa kan dari kolong. Itu. Dalam itu orang kayak gitu kolong ya. Ya ilmu ada kemudian dia anak punya hubungan karena hukum baru gitu. Transmigrasi dihampura baik wae kumaha kitu bae. Atau lamun kitu mah kan bebas gitu. Bebas teman. Jadi anu dikhawatirkan kan kieu anak doraka kalau jadi kolot ngawaris maut sur hatimah yani maut teu mawa iman jeung is. Masyaallah. Eta nu dikhawatirkeun kurang ibadah ke orang hayang maut mawa Islam gara-gara doraka kana jadi indung jeung bapak teu gerak menta hampura kabur maut. Maut bakal sukul khotimah yani maut teu mawa iman jeung is. Alhamdulillah subhanallah kan eta kan urang khawatir. Are batur diheula-heulakeun umpamana ari kolot sorangan dipanderikeun awas mah teh. Pada yakum ulau walaya babi atawa henteu kitu henteu barang teu kurang kedatangan tamu bupati lamun bahasa kuarima ataupun ajudan lamun bahasa kuarima ataupun bahasa kuarima ngarana dewannya camat meureun bahasa kuarima barang teu camat datang urang jamaah umpamana nararangkung kan biasana ge kana pejabat mah urang sok kararitu tah. Datang pejabat tuh nangtung anu tadi nadara itu barang diumpamana dangtung barang datang kolot urang kalah ngene boro-boro nangtung diudah gen henteu eta ge sarua doraka nyinggung kana perasaan kolot andai kata nyinggung kana perasaan kolot da kolot ieu puas anak ka bina-bina teuing ari datang nu eta nararangtung ngahormat ari giliran aing. Insyaallah ada sarwa doraka kada jadi indung jeung bapak. Bahkan walaya babi bahkan teu ditaeru kolot urang teh sapodo bae. Ari datang aju dan Pak mangga Pak silakan makan. Silakan Pak minum gitunya dimakan. Ari giliran kolot urang sapodo bae. Nah ka dapur bapakna. Masyaallah ieu meureun. Ibarat walaya babi teh teu dipaeru kolot urang teh pan eta ge nganyerikeun ka kolot andai kata nganyerikeun berarti ngadorak-doraka urang kana jadi kolot lamun teu geura menta hampura khawatir maut sukul khotimah yani maut teu mawa iman jeung is maut billah subhanallah kan khawatir artina ulah ngarasa bener hirup kepada orang ahli ibadah ka Allah kepada orang diberi anugerah sementara kolot kasinggung ku kalakuan urang teu kajaga teu karasa teu geura menta hampura khawatir maut teu mawa iman jeung Islam naudzubillah subhanallah ataupun anali dari kami mayak di al akli wal murwah ya nahu muaddi idau adiman atawa henteu kitu mah ataupun kolot boga pamenta boga kahayang meureun kolot ge moal menta lamun urang kadeuleu teu boga. Kolot menta coba sidak teu urang teh aing pangbeulikeun sate ka ditu. Padahal di atas ning aya duit mah teu urang teh kucing mah ditawa deui. Padahal mah aya keneh eta ge sarua warna wizalik eta keur leuleutikkan apa. Warna wizalik mimah jadi ibarat salian daripada dirinya ya perkara anu kira-kira nyumporan cek menurut akal jeung jalma anu boga kaisin contohna kolot boga kahayang di atas ning kurang mampu kari-kari teh dicumpon anu kahayang kolot akhirna ngagertek tah ieu puas ka bina-bina
Da kamari eta pangdeng aing geus ngajual peuteui aing menta sakitu geus eta geus eta bakal hancur lah. Bakal rungkat ketika orang berusaha maju sabab itu bakal rungkat. Ataupun dibere kawal atuh kolot. Contohna rungsing bae hate urang teh pusing bae meureun eta setengah daripada kawal atuh kolotnya di antara ya khawatir bisa narajang orang. Nah, maka begituna gerak-gerak orang dan tahampura. Lamun masih keneh aya kolot, lamun memang tos teu aya kolot urang. Gerak jeung teh pukul jeung ku yasin sukan urang dihampura ku kolot kolot tos sakibilah. Kaleng langkung nganyonkeun ngapunten, lalu aya kumajal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah pengurusan muslimah mulia-mulia sadayana selalu dimuliakan Allah, terus selalu tambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama salam ulang muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Anu selalu maparinan beraneka ragam nikmat ka urang sadaya. Salawat teuing salamna mulia selalu dilimpahkeun ka urang yakni kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kamu tenang keluarga sahabat-sahabat tetapkan dulu ka urang sadaya salawat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Nyambung neraskeun hanca nu katunda dina bab-baban fikih tentang masalah syarat sah salat. Syarat sahna salat lumana beres nerangkeun syarat sahna salat nomor kahiji oge nomor kadua. Nomor kahiji syarat sahna salat eta kudu suci tina hadas baik hadas gede maupun hadas leutik. Nomor kadua syarat sahna salat eta kudu suci tina nu ngaran najis baik itu tina badan ayana najis tina pakaian urang nu dipake oge dina tempat anu dipake salat urang. Eta termasuk syarat sahna salat. Syarat sah salat nomor katilu cek ulama adalah satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin. Jadi kudu nutupan aurat, kudu nutupan jalma lalaki, sekalipun lalakina budak leutik jeung jelema amat mukatabah maupun amat mustauladah. Antara pusar jeung dengkul nisbah ka jalma lalaki nya nisbah ka jalma lalaki sekalipun budak leutik lamun urang dipelajar salat ta budak leutik tetep nya pakaian kurang sarungna luhureun bujal urang handapeun tuhur urang. Terus lamun nisbah ka awewe nya awewe eta salian wajahna salian mukana jeung dampal leungeunna sampai kana batas penggelangana pun awewe mah. Kumaha budak leutik sekalipun anak urang awewe budak leutik keneh tetap dina masalah nutupan aurat percis doang aurat kolot we dina keur waktu salat pagahan anak urang. Pake mukeunana pagahankeun rapihankeun eta ku urang putri urang teh nya. Doang indungna pan rapih make mukeunana atuh anak ke pelebah salat mah tetep kecuali muka jeung dampaleungeun batas penggelangan eta mah luarna tah jerona tah nya dina dampaleungeun mah teu jadi masalah. Kunaon tutupna bima la yasifu launan ku hiji tutup anu teu bisa katempo warna kulitna.
Berarti warna tutupna eta layak si pulau eta warnana ulah warna herang doang kaca. Neuk hideung teh eta menek putih doang tuh doang baju kacamata kitu teh eta nu penting warna kulitna lamun hideung teu katempo hideungna. Lamun misal loba goreng bawangan teu katempo kulitna eta kitu. Dina cara nutupanana. Ya. Terus dari nutupana wajibna ti luhur nya di pinggir henteu ari ti handap mah di luhur misalna mentang make samping eta usahakeun make samping eta luhureun bujal nya atuh teu biasa mah hese mangge kudu dibiasakeun be luhureun bujal urang make sampingna mantap lamun ningali anu apik bapaknya kadang-kadang make samping nada bagus kena dada gitu di dieu misalnya pokoknya daripada luhur hanapeun bujal karena bisik pas morosot aya katingali pak ya di pinggir urang handap batas bujal belum batas luhur bujal kudu ka pinggir ka katutupan ya kadang-kadang nu salat bae kadang-kadang komo lamun di kota komo lamun make celana panjang pan ngongkong teh sok katingal ngongkong pan kitu ngongkong pan eta teu sasolat pan kitu lantaran katingali auratnya atuh tuh pan ti baju ge pan kaos mah tetepnya komo lamun katarik teh kaosna tetep kajen make singlet ke eta cara nutupan aurat mah kudu luhureun bujal namanya eta mah kerapihan kasunahan kena eta mah kaos mah kasunahan kitu cek basa kamari tah eta nutupan aurat teh macam kitu carana kitu ge in qadar alaihi nisbah ka jalma lamun mampu lamun lalaki mampu nutupan aurat misalna nya handapeun tuul saeutik jeung luhureun bujal saeutik nya lamun amat teh mah tadi teh lamun jalma merdeka mah tadi teh cara nutupanana seluruh badana kecuali muka jeung telapak tangan sampai kana penggalanganana kumaha nisbah ka jalma anu teu mampu karena jalma eta pan aya nu mampu aya nu teu aya nu boga nu teu ammal ajizu amma yastun aurat payusolli wujuban aryan adapun jalma anu apes anu teu mampu artina pakaian teu boga ieu mah pakaian teu samping boga celana ngan celana eta doang kaos sebelel kaos tangkrek sebelel teh misalna ngan eta doang bogana ge boga celana luhureun tuul ya teu boga sama sakali ya adapun jalma anu teu mampu mah ajiz tina urusan masalah nutupan aurat kusaking wajib-wajibna salat cek ulama payusolli wujuban harian mangka wajib salat sataranjang oge kusaking wajib-wajibna salat ini ya ngan moal aya jalma di urang macam kitu moal aya ieu mah nuduhkeun kana saking wajib-wajibna salat sehingga teu boga pakaian kita salat sataranjang kumaha nalika boga geus kitu pantainya teu boga urang salat sataranjang ieu mah boga apakah wajib qada bila yang adatin tanpa wajib qada deui nya walau ma'a wujudi satin mutanajis sekalipun memang aya nya perkara anu bisa nutup ngan anu najis anu sulit misalna dikumbahna aya baju mah misal najisnya ngan sulit dikumbahna ieu mah diarahan hukum ge teu beunang najis tetap aya untuk itu utamakeun sataranjang salatna daripada salat make baju aya najisan nya ieu mah najis sama sakali teu beunang bae karena syarat ngumbah najis eta pannya pertama datiah najisna kudu teu aya anu kadua warna teu aya anu katilu bauna kudu teu aya ieu mah sama sakali ari datiah najisna mah teu aya nya ngan warnana jeung bauna aya bae dihapus ku kumbah geus teu beunang teu bisa bae ta eta boga bajuna hiji-hijina eta salat sataranjang bae adli salat bae sataranjang agak ambleng ngelos eta mah
nya pada pan aya anu baju nu hejo baju hejo baju nu beureuh ieu mah baju nu putih hiji-hijina kitu nya ieu mah kumaha lamun mungkin ieu mah bisa dikumbah mah ieu mah boga baju kan hiji-hijina lamun dikumbah teh mah bisa ngan kurosa ngumbah baju ieu ya waktu mepet teh sampai kan misalna lewat waktuna lah man amkana utat ieu nya henteu wajib salat sataranjang man amkana tathiru ka jalma anu mampu nyucikeun kana eta baju aya dikumbah mah sanajan eta ngumbah aya sajamna acan ngumbah baju sampai ke bersih sampai ka teu aya bauna teu aya warna najisna teu aya bisa urang ngan ukuranna lambat di sajam sampaikan keluar waktu wa in kharaja sekalipun keluar waktu tetap ngumbah heula geus heula akara pakai baju dan sholat pemasangan jadi masalah ya sekalipun kodok kayak ujung napannya gitu mah kodok karena sholat pada waktu mah luarna kodok kumaha lamun boga ieu mah tutup nya boga nggak kain ngan kalureun teu kahandap teu artina ngatung nya ditarik kaluhur tur ka tempo tarik handap bujal ka tempo ngatung nya an bogana sakitu-kituna eta kaen baju teu boga eta dong bogana kan moal mungkin ieu mah ngan lauk ibarat lagi nya cek ulama walau qada ala satirin ba'dil aurat lazimah satru bima wujida lamun jalma mampu na nutupan sebagian aurat maka wajib nutupan aurat ku eta anu aya bae dengan naon nya atuh kana naon lah kur katempo anu penting misalnya bujal jeung eta ulah katempo salah satu ngan kudi masa ata ini diheulakeun tutup eta mah tutup larangan urang mah larangan murid mah supaya ulah munggeheng teuing ulah gubal gaber teuing sama tetap tutupan talian tah make tampar tah make tali cau tah tali kalapas tah aya naon bae namanya wala yusolli harian ulah sampai ke salat sataranjang kumaha lamun boga sutra ieu mah sutra mah boga ari sutra pan nisbah ka laki mah haram dipakena nya lain sarung BHS awas sarung BHS mah sanajan sutra asli surat asli ge memang sutra asli sutrana misalna asli 100 dan bacaanna sutra 100% pada sutra BHS lamun ditimbangkeun malah mun sesuai kitu mah sesuaikeun kadinya beundannya paling ge eta BHS lamun sutra mah lamun diuji kabehna paling ge setengah meter ge moal pan diaduk bahana antara sutra jeung biasa katun diaduk jadi anu diasupkeun memang bahana sutra terasli memang ngan pan teh eta mah lain teu kaasup eta mah ieu mah sutra mulus sarung sutra sok pakaian teh mah lamun pakaian alat sutra pak hargana ge mahal pan sutra jeung ngajahitna ge beda sutra mah pan mahal teh cek ngajahit ge dan pernah ieu nya pernah ieu mah apa lima nya pernah nya ieu mah aya sutra mah pakaian anu saja teh ya wala yusolli arian ma'a wujudi haririn teu beunang salat sataranjang bari boga aen sutra nya sutra mah boga saparan sasimuteun mah ngan baju mah teu boga misal eta teu meunang salat sataranjang make sutra sekalipun memang eta haram nisbah ka lalaki make sutra bala bisa pake sutra naon sebabna nu meta kitu alasan ulama li annahu yubahu lil hajati karena make sutra eta pelembahnya sekalipun diharamkeun asalna ka lalaki yubahu lil hajati dibeunangkeun lamun karena butuh mah
butuh pikeun nyumponan kewajiban ibadah ka Allah hanya butuh panitama ari eta mah misal beres salat atuh sataranjang deui bae teu masalah ai teu boga mah palepas salat pake sutra sekalipun diharamkeun ku aturan syarat bahkan cek ulama lamun daerah pesawahan teh mah nya samping teu boga nanaon teu boga wajib mutaksiru wajib dipores kabeh nya cai mah aya ieu jangan wudu dipores kabeh jeung leutak larangan kumpul jeung leutak kabeh poles kabeh wajib dipores jeung leutak seolah-olah make samping bae tong suka make pakaian poles sampai kalarang ulang segala macam jeung leutak kaudin kabeh kabujur-bujur ulah jeung leutak sampai luhur bujalam leutak atuh ngambel kabeh bae sama kan cuma warna kulit kata-kata urusan gitu dengan gambleng los na kumat eta mah nya sampikeun kadinya aturan syarat ku saking wajib-wajibna ngalaksanakeun salat kitu ge lauk adi mah saop lamun sakira-kira memang jelas yakin teu boga baju atawa saumpamana baju kumaha ieu jalma misalna anu teu boga bajuna teh jalma pinter ustadzna taroh misalna atawa santri ngan jalma anu sugih ieu anu boga pakaian gagah jalmana jalma anu teu ngarti misalna jalma biasa lah standar ngamun ka jalma anu sataranjang apakah beunang tah teu waya juju limuktasin nan iktida'u bi'arin beunang hukumna nya ka jalma anu make baju ngamum ka jalma anu sataranjang atuh terserah eta mah atuh lain pokok jubur salatna bela aku salat pokok jubur nya mah ngan beunang ngomongna beunang ulang ngagosok baju batur aya dipake bae tanpa izin deui ya aya baju batur walaisa lil ari gosbu sabi teu beunang ka jalma anu sataranjang ngagosok baju batur make baju batur teu beunang ya misal baju batur keur kacaya atau keur atau keur ngising heula dipake mah eta boga baju nu salah pake baju teu beunang eta hukumna nah saking haram-haramna ngagosok nya urang ge sabenerna ngan di urang mah ada sok rata-rata lamun perkumpulan karena orang mah sendal karpil sendal kulit nya sendal urang mah heman lamun kacayan kadang-kadang urang main pake bae sendal cepit batur eta ngaranna ngagosok haram hukumna macam kitu main pake bae opo kadang-kadang mah sendal urang bugaring balik cai make lain ada makanya bahasa itu sendal pake san kadang-kadang kitu tah atuh kita tadi teh ngaran jelema matu lain ka mah kitu ka mana bae eta mah identikna kitu nah eta mah make sendal batur tanpa izin ngagosok ngaranna ya ngagosok eta maring ngan maringna dikembalikeun deui kitu ya nah hukumna sarua jeung maring ngan ieu mah ngagosok mah maring dikembalikeun deui make doang tanpa izin kitu maring hok nyek baseuh kapil gitu karpil teh pikiraneun pan baseuh memang sering-sering rusak pan urusan kitu. Jeung warna belel pan deui urusan aku nyemir deui. Balabe. Saterusna cek ulama wayusanu lil musolli ayal bisa ahsana siabihi disunahkeun ka jalma anu salat ya anu rek salat ayal bisa ahsana siabi make baju anu pang bagusna baju urang ulah pang bagusna jeung pake ondangan pang bagusna pake rapat pang bagusna pake salat kuduna mah aya sahari aya menek rapat menek ngarep bupati ngarep lurah terus nu biasa bela ieu menghadap Allah Pak urusan ge disunahkeun make baju pang bagus-bagusna baju lamun koko pang bagusna pang mahalna eta nu sunahkeun pang mahalna pang bagusna
pang utuh da beuh eta baju eta. Sampingna lamun kamar teh mun BHS eta BHS. Ulah jang kondangan doang aya rata-rata bae make BHS, make baju. Hah? Kan anu goreng pan pakai sholat. Oh, THR-nya. Oh, THR. Numantaknya putra Abuya, Allahumma firlah Abuya tidak. Anu pang di alam-alamna Abuya Abah Aceng kan dia tanya di Kalahang. Abah Aceng isina pan opat ayeuna istrinya. Isina opat pang di alamna eta ku Abuya Muktadi. Ayeuna aing teu lawan kasih eta mah. Lamun sehari-hari mah mainna mengawak ke sasabulahan. Bahkan sampai ke di pasar Cadasari di plaza tapi mainan peci kupluk kita. Tah ka eta tah. Tadi para abadi tanya. Eta mah dengan kila disangka tukang baramain aya mere duit mainna. Usah ngupluk eta Aceng eta nya. Ari salat mah beuh panggagah make baju putih make jas make sorban udang segala macamnya. Salat panggagah mentak tang di alamna kobak eta. Ngomong ku Abu ya eta. Aceng eta. Dina lebah dinya di antarana. Atuh make peci be kadang-kadang hari-hari mah. Make peci kupluk beureum we. Abah Aceng eta nya. Pelbah ibadah mah pelbah salat mah. Bagah. Atuh keur ieu silaturahmi ka dinya. Make nyandak mobil Honda Jazz. Pas turun tina Honda Jazz make kopi beureum baju nyelek. Baju ieu teh nya samping gulinting teh. Eta Abah Aceng teh kitu. Tapi pelbah ibadah mah omo salat Jumat panggagahna eta. Mentak di dia cek ulama wa yusanul musolli ayyal bisa ahsana siyabi. Make baju nu panggagah-gagahna. Di samping make baju panggagah wayar tadda nya make solendang. Make solendang sunah nya arek salat lain solendang jang ustad jang santri jang kiai bae lain solendang. Setiap salat maka solendang disampaikeun solendang kaudin. Sunnah hukumna ulah mikir ulah lain ustad, ulah lain kiai lain ulah ngomong lain salah kiai. Karena aturan syarak mah solendang eta lain jang kiai bae, sabenerna lain jang ustad bae, lain jang abuya bae. Ya, jang jalma anu rek ngalaksanakeun salat sunah hukum ari teu salat mah atuh boga urang kan pelbah salat wayah cangkol. Bahkan kata lain mah walau hablan sekalipun tampar eta kabeh disunahkeun make saking sunah-sunahna make solendang bangki sampaikeun kieu aya tah eta sekalipun tampar eta tetep sunah dianjurkeun. Waya tamamu jeung make sorban make udang nya isin sorban mah kan solendang minimal salah satu nabe urang mah kudu namanya baju pang bagusna make solendang make udang komo abah haji mah tos pantasnya harus munggah haji udang pake gitu lain kiai ini isin atuh ulah ngomong isin pelbarinya mah pake pelbah salat aya teu salat atuh biasa di bae begitu tangkolkeun biasa lendang biasa bae. Eta aturan sara macam gitu. Terus cuma kayak tengah solendang atuh kieu terus apa itu solendang kieu solendang sabeula nya make solendang eta lamun nisbah kieu ieu make aya nu dikatu anu dikenca kieu mah meureun di kolam mah koya oke kitu gitu lamun kieu pelbah nu katuhu ieu ahli fikih kasebutna lamun make pelbah dia pelbah ieu kasebutna ahli tasawuf nya lamun make kieu tah ieu henteu kahitung make solendang ngan lamun hayang kahitung make solendang cek ulama kulali kitu sabelah luhurkeun sabelah kitu lamun diluhurkeun sabelah kakara kahitung make solendang nya gitu sabelah eta carana wayan komisu make baju kurung make baju bah teh nya eta sunahna
kamu baju barijeng putih warna nabu korban putih eta pang abdolna make pakaian dina waktu sholat eta adalah pakaian putih mulus pang abdolna sabanda putih warna hejo karena warna hejo eta lambang Nabi Khidir lambang Sayyidina Abu Bakar eta warna hejo kalian dirinya maka kara ya anu rada krem atau rada semu kuning ulah nyorotin kuning golkar ulah berem ulah berem teh ngedon ulah gitu ulah merah karena merah hati ulah orang teh berem yo ulah berem pede ulah ayah beda golkar wayataila su peci wayataila su jeung make peci sunah peci pakai peci eta sunah ya jadi kasunahanana di dieu nu salat eta hiji make baju pang bagusna anu kadua wayar tadda make solendang anu katilu wayat amamu make sorban anu kaopatna make baju gamis baju kurung anu kalimana make peci ta eta di antara pasunahan salat ya. Kumaha lamun sakira-kira ieu jalma boga baju dengan dua-duana. Baju dua. Ya. Boga baju ieu jalma teh ngan dua. Ya. Wah, ya boga baju dua kumaha samping aya make pas samping make baju ngan boga dua bajuna. Cek ulama ya. Walau kana indahu saubani pakot. Lamun eta aya hiji jalma boga baju ngan dua-duana. Tak eta lah bisa ahadahu mah pake salah sayidina pake salah sayidina kumaha anu hijina waratadda bil akhari baju anu hijina sampaikeun kongkoyangkeun ku saking sunah-sunahna eta tah make baju boga kaudin boga baju dua ku saking dianjurkeun sunahna make solendang baju anu hiji dipake anu baju hiji kongkoyangeun kitu tah eta ku saking sunah eta saking sunah-sunahna make solendang ku saking sunah-sunahna baju ge kita aku koyangkeun tah solendangkeun tah sampaikeun paling kaudin lamun sakira ka jelema macam kitu eta kabina mah eta sah rame satres dong saya eta teh baju itu eta mah eta baju teh pakai kieu cenah lah satres dong saya eta paling kayak gitu Aita buka taplak beja teh naon. Atuh tiung ibu teh anu putih. Tiung sampaikan kitu teh naon, tiung atuh naon solenang ge. Nu putih tiung sampaikan ku teh naon. Ku saking sunahna make solendang. Kitu ge sunah ge nya. Eta baju dikongkoyangkeun pi solendangeun in sama satrotin lamun kaayaan ayana dina hareupeun ieu misalnya aya pembatas dina hareupeun bisa lamun ieu pun pembatas tah bisa daheun lamun sajadahna mulus mah misalnya karpet beureup kabeh mah pan teh batasan kalau jadinya lamun mulus mah kumaha lamun teh batas doang kieu wa illa ja'alahu ya ja'alahu musallan lamun sakira-kira eta mah misalna teh pembatasan doang karpet beureum kabeh kali-kali salat urang lain di hareup di dieu di tengah sorangan da urang salat ta eta mah baju anu tadi teh diamparkeun kitu tah pi sajadaheun dijieun pi sajadaheun lamun sakira-kira salatna tengah-tengah artinya teh batasan eta pi sajadaheun eta sunahna itu cek aturan sara kama abda syekhuna sakumanul paswatkeun ku Syekh Ibnu Hajar aya kami macam kitu ta cara dina masalah ngalaksanakeun salat kasunahanana farqun wallahu alam bisawab rupina cekap sakitu kirang ngalagun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh